segala ini ieu. Saudara-saudara, yang juguhan. oh, kita reki karedok kita panggulikeun tadi karedok tuh halut isu. Tapi kerasa murah. Mungkin Enggak wae. karena murah tah. Tadina ieu mau baradak tinggal 3 aya 4 Ya gitu. langsung aja tutis hukum ieu. Saudara-saudara, sudah saatnya kita menyatukan keinginan. Dan sudah saatnya kita sebagai warga negara yang sopan dan santun, mari kita laksanakan untuk kebersamaan ini. Mari. Mari, Ayo. hidup bintang kecil. Nah, bilang kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, seperti lagu itu. Hidup. Hidup balonku hidup. Hidup balonku. Balonku ada 5. Hidup meletus. Saudara-saudara, saya sengaja mencalonkan sebagai anggota dewan. Dewan apa? Dewan apa? Dewan Ketertiban dan Kesejahteraan Dan kebersihan. dan Kebersihan juga Keamanan. Sudah sewajarnya ibu-ibu untuk menampilkan diri dan ikut siskamling. Sewajarnya ibu-ibu mengikuti suami. Kalau suami ada tugas ronda, istrinya harus juga ikut meronda. Alangkah lebih baiknya ketika meronda supaya nyaman, ibu-ibu bawa bantal dan tempat tidurnya ke pos ronda. Supaya bapak-bapaknya ketika meronda di pos ronda nyaman, aman, dan tenang. Hidup pos ronda. Mari kita laksanakan dan kita satukan keinginan. Kumpul. Bewara kau sadayana. Kumpul teh bewara teh. Iya sadayana diulem. Bewara. Iya sadayana nu aya di dieu. Diulem. Bewara teh nyaeta salah sawios berita anu kalintang penting pisan. Mangga cilonggo. Abdi bade ngadugikeun. Takol heula. Sabaraha kali? 3. Nah, sepiro kan bewara naon? Bewara. Kasadayana. Mohon. Rena urang apal. Aya bapak-bapak, aya ibu-ibu. Aya murang kali. Aya imah. Aya susukan. Ada ayam. Aya ayam. Aya ucing. Ya nu penting bewarana naon bewara? Bewara. Naon atuh bewara? Naon Bewara penting. Bewara. Aya bewara. Dia bewara aya ngapal bewara. Tah. Balik dia bewara. Sabaraha kali ditakol ya? Geus tadi. 2 setengah. Sok terangkeun ayeuna bewara naon? Bewara rehna sadayana ieu teh diulem. Usaha. Ku Bapak Kepala Desa. Aya warga sadayana. Tah abdi teh supi ka dieu teh bade ngaduikeun bewara. Bewara naon? Anu yang bewarakeun na. Rehna Bapak Kepala Desa tos nugaskeun ka abdi.
kanggo ngulem sadaya nu ngumpul di dieu. Ali bade wieu heula. Moal ieu kan bewara. Ieu resep bewara ieu. Ali bosen. Bewara ieu rame ieu. Bewara wae. Bewara ieu. Ali mah. Ieu racan. Tina ieu bewara Sabaraha deui? 3 kali deui. Beres ya. Bener tuh Bade kali. sok bewara ieu. Nyesol. Serius. Geus nu wata tadi ieu. Atuh langkung tik payun. Pertama-tama kali saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bewara. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah informasi. Oh, benar. Informasi. Informasi. Penting ya. Bener. Ai bewarana tadi ka mana atuh? Aya digendutkeun aing. Oh ya, urang getos deui we nya. Sapuk sareta. Getos deui ku bewara. Bijinya. Biji. Atun 2. 2 deui. Sarwana itu mah. Bapak kepala desa ngulem ke urang sadayana. Kepala desa mana atuh? Pan urang teh itu salah keluargana, urang kedah merasakan suatu kegembiraan. Kepala desa bewara Tapi mewek. Dua dan nembe. Ada disebutkan. tacan. Bade bewara, bade informasi. Bade informasi. Iya kumaha bade bewara heula anu bewara saya bewara itu bewara informasi ulah jadi kerusuhan ya kela ya bade bewara bade informasi ya janten penimbul kerusuhan ya bade bewara bade informasi Bade ngabewarakeun bade informasi. iya abdi disangakeun ka audien silakan Pan perjanjianna sareng abdi. iya bewara aja bewara wae ieu nu bewara ngan hijian ieu hijian Sok mana nu rek dipilih? namun kiloan kita tos lomba ieu hijian Saurang. ya orang duikeunnya bewara pilih Mana gitu eta bewara? Informasi. abdi ditugaskeun ku bapak kepala desa takol Ade heula bewaranya. bewara we nya saur bapak kepala desa nu kasep disingkat teh bapak Ka upami Pilih hilap ade bewara. bewara nyaeta bapak kades teh kepala desa upami keplur Kepala upami kepsek kepala sekolah. bagus Nah, jadi karena apa persingkatan? panjenengan adalah kepala desana Bewarana iraha. pan dipiwarang ku bapak kepala desa bewarana Esok takol heula Mohon. Wah, bewara. takol heula Sok awas kamu teh bewara deui. takol heula nya tilu wae nya 2,5 kade. aduh 2,5 Balik gua. Kucing. Bewara. Tenang. 2,5 bener Pas. Jantan. Mohon kumaha kuata. Urang salah keluarga. Ya. Kedah tumut kana Perintah agama. instruksi ti bapak kepala desa. Moal ngagebruskeun ta kepala desa. Da cukangna sareseg. Ya. Jembatana arek punten abdi salaku wakil ti bapak kepala desa di petempatan. Mudah-mudahan ieu biasa ditampi bewara ieu. Abi bade kajaman heula itu mules teu kiat. Bisa kedik deh we. Ini bisa kedik deh. Tuh magang gue bewara ieu nu penting ieu. Penting. Urang kedah ngaraos hawatos karunya pisan. Kanggo kapara nu kurang katinggal di dieu seueur hayam. Bewara. Para hayam sadaya. Ku saur bapak kepala kumaha upami dipangdamelkeun we hayam. Pados. Hayam na anu tos can asak poe dugi ka ayeuna. Bewara.
Iya bewarat di Bapak Kepala Desa sadaya warga di Antosan Enyi. Kami membari digendut Sakedik teh anjing. kurang oge. Oh iya lila. Iya rusuh. Carek tentang harus bisa bikin rusuh wae. Ngeula atuh jeung batur ge. Bewarat cicing atuh. Bewara nak dia tuh segede harese. Sakedik teh. Sakedik goblok. Ya pada bewara teh. Nya. Sama aja. Iya mending rusuh. Jangan bewara pada woro-woro sakada kata rusuh. Ya bewara kepala desa penting. Sahadeui deui. Panginten pada bewara sakada jeung waktu saurna teh mohon. Baru rusuh pisan ke tadi. Sok lajeng lajeng. Urusan modal gampang. Kira oke kejadian tuh satahun sekali modal di calana. Tuh satahun sekali. Iya mah bewara teh hese. Langka bagi kepala desa. Penting. Carekan loh. Kepala desa. Carekan. Langka Nya baik. Iya urusan kabusiatan kaburusutan mah satahun sekali gente. Penting mah bewara heula. Ya geus mulai yo. Ya tinggal setengah menit deui. Tuh, jadi we balikan deui, batang teh kudu rusuh. Bewara. Sadayana enjing dinten Minggu. Di Antosan di Balai Desa. Margi Bapak Kepala Desa. Baris ngayakeun pembukaan. Da eta pembukaan kaleng susu bendera. Kurang ajar. Hanya sare kuda.